Yapkah hareup diukna eserkeun korosina mete pahaok-haok dina mangsa cumarita ameh teu raranteng teuing dina mangsa pok ngomong kahareup nun Sri Paduka puputon kemangka daton sembaheun abdi sapangeusi nagri hamba sapangeusi nagara nampi kana pangbagia salira kalayan nyanggakeun sembah pangabaktos konyuk panjenengan tuti sampean ku aku diterima dening tangan loro kiwa lan tengen disimpen puluning hati pun deing mastaka di matur nuwun ngeran kali perkawis naon tina naon rupiah kalepatan ageung sareng alitna hapunten maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutu sacarana bilih aya cara nu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan nu teu sapuk sareng mamanahan mugi salira Gusti luntur kolbu jembar manah geran ti timbalan dina kasalahan heueuh da urang teh makhluk kangaranan makhluk anu boga akal jeung pikiran mah sok sifatna teh salah jeung bener sok karandapan di mana tungkul sok rajeun luput di mana tangga sok rajeun lepat samenit ganti sajam robah janji sore rajeun eta cirining makhluk terlepas dina papagon antara salah jeung bener taku kituna pantes tur payus malah disebut lagi mustikaning hirup nyaeta ngeunaan hampura sabab eta hampura teh salah sahiji metode urang lipur tina rupaha dosa jeung perdosaan kitu oge nu dipentah hampurana ngahampura leres tah tapi dina lebah dieu maneh tadi mentah hampura tina rupaha kasalahan lamun hampura kaula bisa disebutkeun sombong adiguna naon sababna sabab aing ngaran makhluk anu loba ku dosa nu kagunganana oge maha ngahampura lamun teh kacaturkeun jelema eta setan bolong kota dina rupaha kahirupanana teh teu weleh nyieun dosa jeung perdosaan tapi rek 5 menit rek pipatieun manehna teh tobat-tobatan nasuha aya hak manehna teh pikeun ka sawarga pangeran geus kitu tah lamun kaula salaku makhlukna teu ngahampura kana kasalahan maneh sombong disebutna kasimpulanna tantuna oge dihampura atur nuhun ari kitu mah ngan sabalikna ti ulan kaula oge muarek era menta hampura ka diri mani da geuning aing teh kadang-kadang kasar jeung gariha cumarita komo lamun teh mah bari heureuy teh da maneh teh sok ragap ka aing mah bebas ka mani timbalan bisi nyentuh kana kolbu ngagebrak kana manah ngait meulit ngaruruhit kana ati sanubari uing oge rek minta duh Gusti nya da atuh muni sawios we da eta mah da wajar salira mah wedug aya di ratu gagah aya di menak pok torong cumarita di piwarang subuhna ge mangga teh teuing moal make jeung dipake baeud ku abdi moal make beung baeud moal make jeung beli ngarumasakeun abdi teh jelema belet nya carekeun malahan mah abdi teh seueur diajar we ka Silera Gusti pada jelema masa paling diajar
timbalan sabab sapanyang hirup teh kudu diajar jeung diajar timbalan tah gini saur abah panuntung cenah beres da uncal mah muarang gawe ku tanu ilmu mah moal beratnya mamawanya timbalan Gusti aya pikir saeunaon ieu teh Gusti atuh tansah diajeng-ajeng di Simabi di sauran di karaton ieu nya rada gegebegan abdi teh jadi teh kula ulawi geus eueuh saungna oge saya nya kitu tah jadi kenangan teh teh mah teu karasa 2 tahun ka tukang urang teh nya kieu ye purwa di haturanan linggih ka dieu saperkara kula sono bisa liungkung pulung jonghok pa ieu patempatan bongkok ngaronyok di ieu karaton nagara bari jeung bisa bebas cumarita da kulantaran urang teh aya dina poe anu libur cimpe dina digawe da geuning di biasa nama urang teh di karaton nagara anu boga aktivitas sewang-sewang kula di kerajaan di karaton atuh salira nguriling ka tepi saling utamina di lapangan ayeuna cunduk waktu ninggang mangsa nitih kana wanci nu dipandang mustari bisa ngobrol secara bebas bari ngadahar lahang di eta ti Abah Ujang Roheni ene siapa ada budak kene teh nya rek keluar SD wis kolot teh awakna mah heuh aya awakna mah tapi anakan tilu teh nya tah kadua ti eta sasat kaula rek merek layang pangajian ka maneh dasar tina rasa rumah sakaula salaku raja di negara narapati di negeri utama ngeunaan jasa-jasa maneh da karasa dina mangsa ngeuyeuk dayeuh bolah nagara istuning maneh teh istuning teu ngijing sila bengkok sinembah istuning sapapait sama manis teh dipapake ku maneh kabeh kaula asa dihampangkeun dina rupaha program-program kaharupna asa kabantu ku ayana maneh ngilu icikibung dina mangsa ngayakeun pangbangunan di nagara leres Gusti ira konstitusi jeung kewajiban perkara eta anu mudak di tahun ka tahun di bulan ka bulan lamun ningali kana data-data di negara laporan memang aya ronjatna tibatan tahun anu kaliwat tapi ku ayana ieu data-data teh kaula mung nepi ka disebut jelema-jelema anu cicing wae di karaton anu ngotok wae dina koresi kerajaan sabab urang sasat dipenta jadi gunung pangauban sagarana panangeuhan hamba-hamba rahayat utamana jadi pamuntangan balarea setiap rahayat dimimiti budak leutik orok nepi ka aki-aki nini-nini eta dimimiti getina satetes apakah sadalis jadi tanggung jawab urang salarea leres tak mudah karena pembangunan ayeuna geus hampir dina 100% geus 70% ya kaduana tapi dina eta sumber daya manusiana urang teh urang tingkatkeun deui tah nu matak ngawangun nu diheulakeun teh lintang ti sakola pendidikan anu sifatna teh bisa ngabangun pola-pola jelema-jelema anu unggulan sangkan bisa ngejawab tantangan-tantangan anu bakal datang leres
parantos eta oge da tiap-tiap kampung, tiap-tiap desa oge di sim abdi teh parantos masihan kangge ngadamel pendidikan ngaliwatan sekolah dasar, SMP, SMA sareng sajabina turta dina kesehatan atuh cenah dina sanitasi air nyata di tiap-tiap desa teh aya lotari teh cai nya digerak gitu tada aya oge masyarakat urang anu bumina teh tacan bangunan WC pribadi masyarakat teh aya we eta teh nya kitu teh pangiran kirang mampu dina ekonomina tah ku ayana lotari teh pangiran atuh sugan we ngabantu sasieun sabeunyeun MCK marka hiji mengurangi polusi rumah tangga, limbah rumah tangga, atuh kesehatan terjamin, ulah nepi ka ceret di mana wae, nya hati teh sarua jeung nyebarkeun virus di sajabana, atuh cegah setanti, digalakeun penyuluhan yang sajabina teh. Eta mapan pikeun ngawangun sumber daya manusia engke sekeseler urang da urang teh muarek megar cara oray pangitan Gusti tulang tonggong teh lintati anak incu urang pakajaga datang nu matak cegasan teh penting bener seueur deui kitu teh anu ayeuna teh keur digalakeun nanging sakedik anu sumbangsi ka abdi teh rada silung teh naon yang diheulakeun we jalan ka Neglasari cenah dianyarkeun deui nya nah cenah da ripuh ka dinya teh nya sugan we ka payuna dilegaan kitu nu matak tadi kaula geus caritakeun oge pan aya skala prioritas heula mana nu diheulakeun mana nu diengkekeun timara tak maneh wayana transparansi teh mungkin sabab darah hayat kurang teh kadang-kadang teu ngarti ai ka pajabat teh kadang-kadang jiga ngarekeun ka dewa jain ayeuna apa teh kitu numutkeun birokrasi numutkeun prosedur mah kadang-kadang ayeuna rek buta penta karek dicanangkeun tahun hareup jaga bakal cair nanti leres teu bisa cungcreng leres sabab pan ieu teh nagara teh gede pisan wilayahna. Ubluk ablak itu ieu gimana? Ngan tetep ka maneh mageuhan eta hate omat ulah nepi ka mentingkeun pribadi heulakeun mah umum we. Prioritas masyarakat. Sabab dinten teu oge siga anu ngeunah urang jadi pamimpin padahal ieu teh berat pisan tanggung jawabna. Nah make jeung berat ku sida ngeunah. Ngeunah kumaha ngeunah atuh kitu ka dieu diheong-heong dikawa tutuangeun disampakeun ieu aya dana itu ieuna geuna lebah eta mah tapi anu utamana sayaktina jadi pamimpin teh berat pisan ti margi ge maneh mah eta para sahabat Nabi dina keteranganana nyeurbatkeun di mana dijadikeun pamimpin teh nyebutna oge musibah disebutna oge bencana lain atau naon sababna sabab berat pisan jadi pamimpin rek teu berat kumaha pamimpin sok kudu mimpin jelema-jelema ribuan bari jeung najan buuk sarua hideungna pan karep jeung kahayang sok beda-beda nya leres pi omongeunana loba rajeun geus berahayat nyieun kawijakan itu ieu teu weleh aya pro jeung kontra goreng diomongkeun hade oge diomongkeun leres tah nu matak oge urang ulah alergi ku ayana kritik jeung saran tarima asal naon kritikna anu ngawangun jang kamajuan urang jang kepentingan urang salarea sebab ieu nagara teh hak urang wajib dibumulai ku urang da hasilna ge keur urang-urang kene nya timbalan da cindekna engke urang jaga
kebakal ayah balitungan nana balitungan kumaha apa maneh cek tadi cek maneh pan tadi geus nyetakeun urang teh lain jiga orai moal megar cara orai nganu arti sia teh bakal kena ku kolot geus kolot kena ku panyakit geus leuwih loba panyakitna kena ku pae geus pae kaituna bakal aya balitungan pan hartina teh pertanggungjawaban sedangkeun engke jaga urang di tempat panyiksa jeung panikmatan teh jaga engke teh kumaha ayeuna heula mimiti hartina teh kumaha pepelakan urang urang ulah gengsi boga wujud seperti buta da pangeran mah menteuna ka manusia lain nu masar kana rupa jeung pangkat tapi kabersihan hatena pangeran mah maha uninga kana lebadinya Sunda aya oge nyebatkeun kitu teh kulanda cenah buta mah cenah poek. Yang naon cenah kadinya mau make jeung waktu abdi keur eta keur ngajabat teh cenah jeung naon si eta mah make jeung dijadikeun sagala buta si eta mah. Bakarakus. Itu ieu kulantaran wujud buta. Tah. Jadi anu rakus teh wujud buta ti tapi anu rakus mah anu sifatna buta. Sifatna buta lakuna buta pan tadi diceritakeun ku maneh buta teh poek leres poek pikiranana poek uteukna setiap jelema poek kaituna naon ngagugulung nafsu sedangkan nafsu mata kaduhung badan nu katempuhan diri nu kacincirihi awak nu katalangsaran jadi orang banget kita tenanaw, entah nanaw. Najan maneh jika balak kutak oge, atau disyaulkeun jika nama, ya, timbalah. Leheung keneh urang wujud buta, tapi hate manusia tibatan wujud manusia hate buta. Nah aya kitu manusia hatena buta lain aya loba malah sababaraha sektor ngajaririm bungkeulekan nu kumaha manusia nu sifatna buta nu ngahakan bansos nu ngahakan duit rahayat nu ngahakan duit aspal nu ngahakan duit pendidikan bari jeung lain hakna nu kitu lain poe kitunya nu jalir tina janji nu sulaya tina cara carita nu kitu lain poe da poek nu kitu teh komo ningang dipamimpin macilakana luar biasa rek teu cilaka kumaha di soledan laku lampah tukang cendol rugi ukur pribadina rugi ukur keler jeung gelas anu peupeus tapi lamun di soledan laku lampah pamimpin mata keramat kamale mamaan kau teu mais teu meuleuh rahayat jadi korban apa teh saeutik pamimpin cara kitu bicara dina kampanye nepi ka apruk-aprukan ka kampung-kampung cara meme di kampanye nepi ka bebelaan aprak-aprakan ka padesaan baligo pa gede-gede nutara di popea nutara ditiung nutara tunyutanya nanyaan kadang-kadang nu gelo oge ditanya ame katempo ku publik didinya pan murulukna janji pakai cenah ngomong janjina teh aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah ari geus gek dina kursi kepemimpinan ngadon culang cileung neangan palingeun apaan poek eta leres mul mana kitu ge hayang ngedikeun modal kampanye baheula tah anu kitu mah nganu ngarti aya udang di balik batu nah niatna teh mimpin babakti ka negeri teh atawa babaktina teh ka partai atuh lamun hayang balik modal mah geus usaha
leres paingan bumi salira ngontrak kene gini lumatak teh oge pengahina sih goblok sih leres gitu di orang saling wasiatan gitu sote da kaula ngarumasakeun sarua hirup oge keuna bersalah keuna ku dosa ngan dina unggalna surat demi wanci manusia bakal pinanggih jeung rugi nu kumaha nu moal rugi angin jalma anu iman tur takwa anu saling wasiatan ku leungeunna jeung ku lisanna dibarengan ku kasabaran kitu leres hartina teh ikhlas nya sabab setiap pagawean pasti eta teh perjuangan setiap perjuangan ngabutuhkeun pengorbanan setiap pengorbanan teh kudu dibarengan ku ikhlas jeung ridona tah lamun geus ikhlas jeung ridona eta anu bakal katarima ku Gustina Gusti hebat Gusti batok bulu eusi madu nya kapayun Nabi bade dikopeah ini mah nya biasa nyarios gitu apan bu guru ka Bapak Cecep Gunaya nya Bapak Kades Gemoy eta teh nya leres tah ngan ieu teh rek nyokokana pribadi di pribadi rek ngomongkeun diri sorangan ya ngecakeun kana kapentingan negara sabab kaula teh nyaho sorangan maneh ge karasa setiap jelema dina gawena lamun geus kaganggu hatena teh ngurangan kana semangat gawe leres tah hate aing teh keur kaganggu ieu teh kaganggu iya aya nu macem-macem kasalira sok watoskeun ka abdi urang dodet ku abdi nya urang arit Marukana abdi lain muridna Abi Jimet meureun nya lain eta naon atuh Gusti ya kaula teh panyaho maneh sorangan oge kaula teh boga anak muhun anak kaula teh awewe anu kiwari teh geus dewasa geus gede geus dewasa eukeul leres si Nyai Pujaningrum anu mangsa baheula dikantunkeun ku ibuna dina mangsa keur orok sabab gubragna ka alam dunya teh burusut tuluy indungna teh oh leres prameswari nagara teh heuh jadi anak pahatu anak yatim anu memang kaula geus patali janji jeung indungna dina mangsa keur kakandungan keneh da indungna teh bogoheun pisan ka aing leres salira mah jiga Aldebaran nya mun abdi jiga Al-Ghazali sia mah alpukat meureun aduh Gusti kitu pan abdi kitu semuji ka salira puji balik atuh abdi nya dina mangsa keur orok beureum ku kaula dirorok kaula teh ieu teh indung ongkoh bapa ongkoh ka manehna teh single parent leres bari jadi raja bari salaku bapa indungna ongkoh ngudag kacape mari puna nataker tapi da nyaah we jeung ridho eleh punya dina lungse digawe di negara teh aing sok balik ka kaputre nempo perkembangan budak geus bisa itu geus bisa ieu leres leungit kacape teh tah dina waktu ayeuna saminggu ayeuna jigana budak teh aya perbedaan deuleu perbedaan jadi rada sieun jeung keueung aing da ditanya ku kaula teh kunaon nyai da mane teh ukur jempe jeung jempe ngan lamun tuang sok caman seme lamun dicai sok kahariringan bari jeung lila
lamun di kamar teh tara keluar kitu we aya di retina jendela teh keur tiktokan nya keur live tiktok leres uing oge da keueuh sieun budak teh eta kana pergaulan bebasnya ngajin tiktok palsu nya pek akun aisyek ningali we manehna teh anu keur live tiktok teh aing asup kana tiktok manehna si neng teh pek teh geuning nu nontonna teh geus ribuan oh datu selebgram tuang putri mah nu mata wah eta nu ngomong ka si neng urang mana ning di mana bumina nih nu komentarnya aya oge eta anu mere gip anu mere maung goreng-gorengna paus leres uing oge padina tiktok teh nyata kamanehna teh ngahaja we uing teh eta ngasupan sado kapungkeun ku uing teh maung tiktok live goreng-gorengna paus atuh beak duit aing mah nyokotan korun mulungan ti batur alungkeun mawar nya maksudna mah ame di sabat teu boga duit pisan atuh tep-tep layar nya leres nepi ka sasangaleun aing teh leres hahariringan dicai terus dikembang teh bari suraseri di patamana teh bari meti kembang teh leres jeung ka aing teh ngarawi hayang pangmelikeun skincare ngacawe terus beres dahar mana teh dilipen deui ngaca deui tuang geus diuang teh lipen deui kitu we jeung kitu gumelis jeung gumelis tah kaulah terek nanyakeun ka maneh da maneh mah anak teh loba leres da geuning pamajikan oge sabaraha maneh teh pamajikan mah 3 cukup ai anak sabaraha aya kana 10 na Gusti nya si eta nepi ka kitu eta 3 teh teu dicakar pamajikan sia nu matak beungeut kieu oge dicakar ieu teh nya pan itu buk kita dijungut abi teh Gusti tanu mah taksik nanyakeun ka maneh kaula eta anak kaula nepi ka kitu gering nangtung seperti kitu kunaon penyakit naon eta teh di ke Gusti upami salira percanten ka jisim abdi heuh pun anak oge kamari-kamari kitu na teh sarua leres penyakit naon ti upami penyakitna ninggal tina kronologis anu disaurkeun ku salira eta teh mun telepat mah penyakitna penyakit asmara sanes asma ai asma mah bengek atuh ai asmara teh cinta waduh jadi si neng teh aya penyakit asmara lamun cara domba mah beger eta teh tong cara domba da jelema anak aing mah mohon masih teh kitu tah tuang putri teh eta teh ka beunang ku penyakit asmara nu bale ti saena mah taroskeun langsung ka jenisna nya eta era pang nama aing mah sok nyutanya teh neng kunaon jempe manehna teh bari seurik bae ka tukang bari babalieuran atuh gaweus ku abdi taros tah kitu hade we sok atuh piwarang ka dieu si nengna ku sia atuh goblok nitah ka aing teh raja kapan tuang putri heuh po Nyai kaula nun kula Ramadewaji eta sora nepi kitu deuleu heuh da sidik raja mah kawinna ge kawidadari baheulana
matak budakna teh spek bidadari nya cacak hiji gelisna luar biasa Nyai kaula nun kula yap ka dieu ama aya priyogi ka salira ka dieu nuhun punten paman kapengkeran sawios neng aduh kaseungit kieu beda ai parawan mah nya nah ai pamajikan aing kot kabuk kelek pisan Gusti nu agung komo aya udang sare ngomong ka aing blenok teh asam lambung pusing na teh nyerang kana udeuk teuing aduh manis jeung keropok nih ieu mah nepi ka aduh ngalangkung oge eta parfumna ge nepi ka semerbak we kaang sih nya tamsa diajeng-ajeng aya pikeresan naon Ramadewaji geulis Nyai kaula nun sabenerna amat teh ngawakilkeun ka Kipati aya tanyakeun bisi raga ku amat teh bisi era perkawis naon kaula nun pokona mah sok we malika ditu ka itu sadaya-daya kaula nun mangga punten atuh kapengkeran Ramadewaji sok gelis aya pikeresan naon paman punten ieu ngaganggu nuju tiktokan teu kaula teu nembe nyetrika aya ku pantes aya awewe heueuh da batur mah anak batur mah geuning kararitu komo jelema beunghar anak jelema beunghar mah awewe teh waya kitu ka karaoke balik subuh kadang-kadang balik teh budak da di oyo nya kieu neng mang teh kapuntang sarayaan ku tuang Rama tumali sareng anu karanapan ku diri salira punten tapina ulah janten ngating penggali dah dinten teu oge hade ku basa goreng ku basa urah jadi benu da ieu mah citresna tuang ku Rama seung inget sahade anu bakal leuwih nyaah wiweuh di lintang ti kolot sorangan komo bari jeung ieu Rama salira teh nyaeta duda ti baheula bener tos lami ileutik teh ngarok salira nepi ka kedalisan sareng tuang ibu mangsa kapungkur perlayat teh muare kawin deui bener geus teu wau jeung anu ngaranna awewe bener nu matak tuang Rama teh olok hand body si Aji pernah karep ngomong teh ngodak ke ieu pan lainna ieu hurik hurik mah bener hurik mah bener hurik lajeng kumaha tah nu matak tong ganggu atuh sia jadi ai kebat bingung nu teu manghitung susah manah nu taya sudana ningali laku lampah salira geulis anu katempona teh langlang lingling ditaros kadang-kadang mesem lamun metik kembang sok lami bari jeung hahariringan kadang-kadang joget gitu Gusti bener live TikTok kadang-kadang live TikTok oge sining mah teu kecet-kecet teu ngomong teu basa teu lemek teu jarek ukur kekecepan huku jiga anu sedih tah kitu neng ngaganggu kana paraosan tuang Rama anu teu teh karena didamelna teh dugi ka ngirangan kana sumangetna salira anu dipake dipikanya tur jadi sumangetna tuang Rama anu dipikasa pake sumanget tuang Rama na oge geus kieu leuleusna kabayang tuang Rama nih amat teh ngijir mang teh ngijir lamun ngudak kana kejadian kitu salira teh keur kayaan kasenggrem tapi nya wangsul di kasalira nah nyanteuna mah tobat
manawi teu kitu paman sok walar ka itu aduh Rama Dewaji pangapunten panginten kaula jadi emutan salira tua dena naon geus jadi kewajiban babe dena naon neng apunten kaula sawios empah nampi ai manawi teu muajan terengating penggalih kaula nu jadi kumaha nyai teh kunaon sok bisi aya kahayang pegera balaka ka bapa da saha deui atuh da indung geus ngantun timalan kaula nu nampi kana ka asina narima kana kanya salira Rama Dewaji nya paralun narutus gunung palias narajang alas aringis nepis basisiran pangapunten kaula saperkawis teh parantos ngarengatkeun ngali salira ngajaheutkeun maneh salira henteu soleha nepi ka mu ngaluhuran basa ka kolot ya wewe nah anak aing di taman di teh kakak ngalungan leutak ka aing teh atuh mandi bareng jeung aing ku kitu teh mata dina bade dipenem ku neng nyalira ama ulah digenggam ulah sok grabalaka meungpeung ama hirup kene hayang naon pok grabalaka moal burung dilaksanakeun nu karada kaduga mah manging salira ulah penuh nama kejeng ambak da ka anak sorangan numawi kaula teh salerasna anu disaurkeun ku pamantena nyemetea kumaha nyai nya asa-asa isim paman saurkeun kaji saurkeun eta kaduana minta duit di mang gitu ngantong penjakeun cek mang rada kadenge goblok ka kuping mana we teh kadangu kumaha nyai wartoskeun langsung menawi kaula teh nu kaula teh keur kapentang asmaragama ama katarik birahi ku lalaki salira keur beger timbalan wah anak aing keur beger beres aduh aing teh hajati bagja nu taya papadana beres Gusti. Wah hebatnya gening salira teh keur beger timbalan kaula timbalan dua nah kunaon salira dugi ka nangis inget ka indung maneh nyai rusras lamun aya keneh moal tada teuing bungana ku ngadanguna geulis ka saha ka urang mana numawi kaula nun urang dieu sanes kaula nun urang Neglasari sanes urang Bebedahan sanes urang Kaum sanes urang Sukatani sanes urang Lemah Neuneut sanes urang Palawijo sanes urang Lembur Sawah sanes urang Kebon Gelang sanes urang Ciporang sanes dunungan meni uninga darah dieu nya apal atuh nah apaan aya tulisanna di handap paingan tungkul gini ya urang mana numawi kaula nun ieu teh da unggal dinten oge aya wengi teh sok amengan ka kamar sok ulin ka kamar timbalan kaula nun aduh sia anak aing murahan keula Gusti nyai kaula nah kawas teu beragama teuing make jeung ulin lalaki ulin ka kamar timbalan bu goblok lu cucungah teuing
Atuh mau martabak jang pimirtoaheun teh. Da teh hayang ngasihan dibawa ke martabak. Nya. Nah, nepi ka kitu salira teh nyai. Ama wirang lamun kadenge ku salarea, lamun salira teh nepi ka ngampihan lalaki. Numawi kaula nun. Tapi henteu kitu henteu. Kitu naon heuh teh kitu. Kitu heuh eta sugan. Bobogohan sasabat kumaha bobogohan. Hah? Teu neun curug henteu. Sugan neun curug kana bujang teu. Teu kaula nun teu punten pisan ular ka kitu kaula mah meuni. Ulah atuh da awewe mah ulah kitu Gusti tok moal kitu era bisi. Aing teu ngeunah lamun kitu mah. Da aing ngeuwas kadenge unggal peuting ka kamar. Saha jelema teu liwarah ku aing ieu. Nu mawi kaula nun maksud kaula teh ulin ka kamar teh kaula nun da lain teu pangsa numutkeun fisik ieu na. Kaula tepang teh sanes jenisna. Kumaha maksudna ieu teh? Kaula teh tepang teh nyeta tepang dikirna unggal peuting teh nyeta dina impian. Oh gitu. Ngomong dong. Borok kitu mah aing tadi rek neangan kana singora. Nya, wah urang ieu. Nya, jadi dina impian kaula nun. Pagihna dina impian. Dina impenan kaula nun unggal dinten teh saminggu ayeuna ngotelan wae ka putra. Dulu ku tante di Malang. Ai kawit nama ngajak amangan di petamanan dina impenan teh beh dieu sok ngobrol cumarita di kamar paduduaan dugi ka kaula gelar pasinijang nyi sareng manehna. Kaula muarek nikah mun teu ka manehna kitu oge manehna muarek nikah mun teu ka kaula. Anjir. Cinta sejati ieu mah hebat. Titanic beureunya. Titanic ieu mah. Mun teu Titanic di tadi ieu mah. Nya hebat deui. Kasep ieu jelema. Kasep pisan ngalempereng koneng lir dewa Kamajaya. Wah beres. Kasep pisan. Kasep beunghar kacida beres. Cocok itu mah atuh wajah jeung wajah. Atuh manis lamun teu dicarana. Cerah basa depan teh moal suram. Nya. Luar biasa pokona Kasep ongko beunghar ongko jalmi nyondong. Jalma aya beres. Saha ngaranna? Ari kakasina teh nyaeta Pangeran. Gelarna pangeran. Timbalan anak raja berarti. Anak raja. Jiga bapak, jiga salira. Wah hati. Dan bakal hajat gede aing ieu. Beres Gusti. Keun bae abdi WO-na. Wah ulah sama. Nunggu siga rusak. Kitu kaula nun putra saha di negara mana? Ai ti nagarana teh ngakukeun mah ti nagara Tumaritis. Di negara Tumaritis. Di Tumaritis di mana? Lu kiduleun rongga jiga nama. Nya abi ge nama nguping di negara Tumaritis. Ai rajana saha? Ai kerajaan teh nyata Prabu Semar Badranaya. Prabu Semar Badranangka. Badranaya. Eta teh bapana. Nya berarti besan bapak. Kantenan mertua kaula. Iya. Aya pangeranna saha? Anu ngotelan ka kaula tina impian teh nyaeta Pangeran Sasrajingga. Anjir. Pangeran Sasrajingga. Aduh hebat deuleu. Jigana ieu ahli sastra ieu.
sasa jingga gitu ya padahal mah sasa Sunda we hehehe dok itu sya pimpinan tuan aing teh saya gusi kitu kaula nun doh bagja nu taya papadana